Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah syukur upami dameungna. Dinten ieu sapertos biasa urang diajar basa Sunda. Kedah sumangetnya diajarna. Dinten ieu barudak diajar pangajaran genep ngeunaan lingkungan sabudaren, neraskeun materi anu minggon kamari. Anu kahiji urang diajar mikawanoh aksara, mengenali aksara, rak baca kekecapan di handap. Ieu aya terang gambar naon? Gambar bumi di komplek. Komplek. K O M P L E K. Komplek. Nah, nu kadua aya nu terang ieu gambar naon? Muhun. Bandring teh katapel. Bandring B A N D R I N G. Bandring anu ayeuna nu katilu anu terang ya gambar naon? Muhun, gambar sekrup S E K R U P. Sekrup. Anu kadua urang diajar maca. Rak baca sing jentre. Ayo kita baca yang jelas ya. Danu jeung Adi blablug labuh ti Soledad. Saha anu sok crungcreng pami aya kotak amal? Ayeuna mani jelug-jeleg apartemen di kota-kota. Barudak lalumpatan basa mimiti praspris hujan. Telepon saha anu krang-kring teh? Lah ayeuna ku hideap baca deui nya. Di bumi dugi jentre. Teras prak eusian buku paket halaman 85 dugi ka 80 genep. Didinya aya kalimat anu nganggo kata bruk brak, bras bres, jelung jeleng, sruk srek, plung plong. Nah, eusian kata-kata eta dinu kalimat anu kosongnya. Semangat. Ta ayeuna anu katilu urang ngaregepkeun pedaran. Bu guru bade maca ieu pedaran, rek regepkeun ku hideup. Keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia dipangaruhan ku dua usum. Keadaan alam di Indonesia dipengaruhi oleh dua musim, usum mijih jeung usum halodo, musim hujan dan musim kemarau. Dina usum mijih tutuwuhan salubur, di musim hujan tumbuhan tumbuh subur. Sabab kacebor cihujan karena tersiram air hujan. Tapi hujan bisa jadi musibah. Lamun walungan pinuh kuruntah. Kalau sungai penuh dengan sampah. Cai nu kapendet jadi caah. Air yang terpendat jadi banjir. Caah anu limpas di walungan, banjir yang datang dari sungai, jadi sabab kejadian tanah uruk di mana-mana. Jadi sebab kejadian tanah longsor di mana-mana. Dina usum halodo taneuh sawah kagaringan,
Di musim panas, tanah sawah kekeringan. Jadi lapang pangulinan barudak main lang-layangan. Jadi lapang permainan anak-anak main layang-layang. Sumur-sumur di paimahan jadi jero caina ngurangan. Sumur-sumur di rumah airnya ngurangan. Walungan saat ngoletrak kaya cai ngocor ti leuweung. Sungai jadi kekeringan, gak ada air yang mengalir dari hutan. Leuweung nu tadina geledegan, hutan yang tadinya lebat, jadi dugul tangkal kaina di taluaran, jadi gundul pohonnya karena ditebang. Robah usum kuduna terjadi mamala. Perubahan musim seharusnya tidak jadi bencana. Lamun sarerea papada miara lingkungan. Kalau kita semua memelihara lingkungan, micen runtah teu sembarangan, buang sampah tidak sembarangan, nuaran kai di leuweung teu sakarepna, nebang pohon di hutan tidak semaunya. Lingkungan nu dipiara, lingkungan yang dipelihara, jadi berkah keur sakumna warga, jadi berkah untuk kita sebagai warga. Ayeuna urang ngalengkepan kalimah. Buka buku paketna halaman 88 dugi ka 88. Ayeuna anu A. Di Indonesia aya titik-titik usum. Nembe aya nu masih inget teh, aya nu emot keneh teh. Aya sabaraha usum di Indonesia teh? Muhun leres 2. Usum naon we? Usum ngijih jeung usum halodo, musim hujan dan musim kemarau. Ayeuna anu B. Tutuwuhan subur dina usum. Tumbuhan subur di musim apa? Muhun leres ngijih, musim hujannya. Ayeuna anu C. Walungan saat dina usum. Halodo, muhun pinter. Ayeuna teraskeun ku hidup eusian dugi KJ. Semangat. Ayeuna anu kalima urang gelar kabisa. Buka buku paketna halaman 88-nya. Ibu aya contoh heula ayeuna anu nomor hijina. Walungan saat sungai kekeringan. Di musim apa? Muhun leres usum halodo. Ayeuna nu kadua ya, solokan limpas, selokan meluap. Di musim apa? Muhun leres di usum ngijih di musim hujannya. Ayeuna teraskeun ya ku hideup, beri garis sapertos contoh siga ibu. Semangat. Tugas-tugasnya ku hidup tong hilap. Sadaya tugas pami atos fotokeun taras kintunkeun ka WA ibunya. Semangat. Hatur nuhun. Dadah, patepang deui dinu pambalajaran salanjutna.